Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanya Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita damar anting. Ayeuna bagian anuka 10 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya di Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan, rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel dongeng Ki Agus Jago ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Ning hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon, mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng damar anting bagian anuka 10na. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tempak dung dung tes. Cag urang tinggalkeun heula kayaan damar anting jeung Ki Datuk Matahejo anu papisahan. Ayeuna urang caritakeun di tempat sejen. Mangsa harita isu keneh panon poe can nembongan, tapi Pangeran Sancang ngarasa batu anu didiukanana lir ibarat ruhak anu ruhai, panas karasana. Dilapisan Pangeran Sancang nenjo lalaki tengah tubuh anu diuk di hareupeunana. Kayaan Pangeran Sancang boh papakean atawa awakna kacidangeunasna. Pakaian anu kungsi dipakena baheula teh mangrupa pakaian endah tina lawon sutra. Ayeuna ngan kari sapotong-sapotong jaba geus rarawek sarowe. Diunggal bagian kalotor jeung ngaluarkeun bau akibat waktu 30 poe ka tukang. Dirina kaseret ku banjir bandang di Leuweung Sancang nepi ka bawa palid ka lautan. Kulit beungeut jeung awakna katempo hideung melepuh. Padahal baheula kulitna koneng umbyang, koneng bersih. Kakejeman sagara geus ngarobah Pangeran Sancang si garangrang hirup. Samentara anu diperhatikeunana katempona teh malah teu ngareret-reret acan. Ngabalukarkeun Pangeran Sancang jadi kuciwa tur ambek. Palipisna
pating keretek rahangna kembung tandana kenahan amar. Dewa obat cek Pangeran Sancang semulaun tapi bari mencerong seukeut ka jalma anu sila hareupeunana. Pangeran obat mugia anjeun daek ngagunakeun akal jeung rasa. Hampir 30 poe kami ngalanglang sagara kidul neneangan anjeun. Kulit kuring nepi ka tutung geheng, papakean rangsak ruksak luluh. Kulit jadi geseng hideung kabeulem ku panon poe. Awak robah si garang-rang hirup. Tapi anjeun yang hareupan kadatangan kuring, siga nu keur nyang hareupan arca hirup atawa batu teu nyawaan. Padahal kuring geus nyaritakeun kayaan kuring sabenerna. Cek Pangeran Sancang bari nahan kaambekna. Sedangkeun pikeun jalma anu aya hareupeunana nu katalah si dewa obat. Sanajan Pangeran Sancang ngomong kitu, pikeun dirina teu nunjukkeun parobahan sikap sanajan saeutik. Malah beungeut anehna anu bisa robah tina bodas kana hideung atawa sabalikna. Kiwari mah anteng dina warna hideung. Lamun geus kitu, eta hartina yen hate si dewa obat keur teu panujueun. Mata si dewa obat harita kalah mencerong jauh ke tengah sagara bade ngagarentes. Dasar pangeran bau aing teu paduli sanajan sia sangsara neneangan aing. Sok sanajan ngangsrak maluru aing di tengah lautan teu paduli aing. Tapi jigana rek aya deui nu pali di saurang deui nepi ka ieu nuza jigana mah. Kayaan eta tangtuna ngajadikeun Pangeran Sancang beuki tambah jengkel. Sabab dirina ngarasa teu dipadulikeun ku Pangeran ku dewa obat. Nu saterusna uteuk licik Pangeran Sancang ujug-ujug ngabogaan cara sangkan si dewa obat daekeun nulungan manehna. Komo lamun nepi kadaekeun diajak gabung mah eta pisan kahayangna. Dewa obat kuring aya tawaran anu alus pikeun anjeun. Kuring nyaho yen salila ieu anjeun hayang ngarebut tahta karajaan. Tah ku aya hal eta kuring sanggup ngabantu ngawujudkeun kahayang anjeun eta. Asal cek Pangeran Sancang ngahaja ngomongna teu diteruskeun kabeh sangkan si dewa obat jadi panasaraneun. Bener pisan sanggeus ngadenge omongan kitu beungeut si dewa obat jadi robah kana bodas. Sorot matana jadi cahayaan eta nandakeun yen dirina boga kahayang anu kuat. Tawaran naon anu bakal diajukeun ku ilaing teh Pangeran Sancang? Kuring boga rencana rek ngadegeun karajaan anyar di Gunung Padang. Kusabab numutkeun kitabna kersing sawai anu bisa ngadegeun wangunan karajaan di Gunung Padang. Eta bisa ngawasai alam dunia. Dumasarkan hal eta lamun anjeun sadia gabung jeung kuring, tangtuna kuring moal nyaah pikeun mere bala bantuan sangkan anjeun bisa ngaruntageun karajaan Galuh. Asal anjeun samemehna kudu ngubaran heula diri kuring. Halus oge tah tawaran teh Pangeran Sancang. Najan semu jauh teuing ngahayalna tapi halus. Tapi teu naon dari boga cita-cita mah normal ieu.
Naon buktina yen ilaing sanggup ngadegen wangunan di Gunung Padang, Pangeran Sanjang? Kula boga kitab mustika Gunung Padang jeung kitab Sulaiman pikeun naklukkeun bangsa jin sangkan daikeun mantuan nyeun wangunan piramid di Gunung Padang. Ucap Pangeran Sanjang bari nembongkeun dua kitab daun lontar anu cahayaan jeung kitab Sulaiman anu dijilidan ku kulit sapi. Harita beungeut si Dewa Obat nepi kareup rai jiga lampu disko gonta-ganti warna. Saking ku ngarasa helok waktu nenjo dua kitab langka nu aya leungeun Pangeran Sanjang. Makana tanpa mikir panjang deui si Dewa Obat langsung nyieun kaputusan. Untungna ilaing boga eta dua kitab. Jadi ku ayana eta aing siap ngagabungkeun diri jeung ilaing Pangeran Sanjang. Kitu ceuk si Dewa Obat. Samantara Pangeran Sanjang jadi mesem bari terus cumarita deui. Lamun kitu keputusan anjeun, ubaran heula kuring, hei Dewa Obat, ubaran. Penta Pangeran Sanjang. Nusa terusna harita Dewa Obat ngagerakeun leungeunna kana hiji gundukan batu karang. Sapada harita batu karang anu beunang diteungeul jarak jauh jadi bubuk jiga lebu. Atuh Pangeran Sanjang jadi colohok oge nempo kayaan kitu. Sabab moal pati-pati batu karang nu sakitu teasna bisa bubuk mun si Dewa Obat teu mibanda kasaktian anu langka. Nu satuluyna Dewa Obat namprakeun dampaleungeun ka tuhuna. Sret-sret. Dadak sakala lebu batu karang teh kiwari geus ayana cekelan Dewa Obat. Teu eureun ukur sakitu lantaran Dewa Obat langsung ngebalurkeun sakabeh lebu batu karang kana sakujur awak Pangeran Sanjang. Sat-sat. Ukur sabaraha usapan sacara aneh awak Pangeran Sanjang ayeuna geus pulih deui bari tanpa ninggalkeun cedak saeutik-eutik acan. Sementara dina waktu anu sarua jirim awak Ken Wiratma nu tilalep ka dasar laut. Kaayana estu matak pikahariwangeun sabab opat jalur getih ngocor tina dua leungeun jeung dua sukuna. Katambah gudawangna tatu dina beungeut anu beuki gede ngakibatkeun kaayaan Ken Wiratma kacidapi kasieunana. Anehna welasan lauk gede anu garalak nu aya di sabudeureun sagara taya anu ngudag atawa ngajadikeun dirina mangsa pikeun direcah ku lauk. Ngan ukur sabaraha detik deui awak Ken Wiratma anu palid bakal nepi ka dasar laut. Dumadakan hiji puseuran cai nyedot ka Ken Wiratma. Awakna kacabut ka luhur tuluy diseret ke arah pulau Batu Hideung. Kajadianana kacida gancangna. Dina waktu sakicep mata sosok Ken Wiratma geus ngiles. Naon anu sabenerna kajadian? Dina kayaan teu sadar awak Ken Wiratma kaseret asup kana hiji terowongan batu dina hiji tempat. Nalika cai laut dina terowongan eta saat awak Ken Wiratma nu tadina siga ngalayang dina cai ayeuna awakna ngagoler gogorolongan jiga bal. Brak. Waruga Ken Wiratma ngabentur tembok batu. Tetela terowongan eta teh buntu. Tapi pas di bagian buntutna di luhur aya hiji liang gede.
Di luhureun eta liang dikulilingan ku gundukan batu hideung anu jangkung jeung sarareukeut. Pikeun jalma nu aya di luar mah moal gampang nyaho yen di dinya teh aya liang batu, sedong lah pamirsa. Sawareh sukuna katembong tina balik jubah bodas anu ngelebet ditiup angin laut. Suku eta taya lian suku Dewa Obat. Manehna nangtung dina daratan sempit digigireun lawang batu. Sedengkeun cahaya panon poe asup tina sela-sela liang ngagebrai kana dingding tuluy nembus ka handap. Nalika Dewa Obat nempo kabeh jero, beungeutna ngadadak robah warna, matana semu molotot, bibirna jadi ngancing dumeh nenjo sosok manusia anu pinuh ku tatu gudawang pikapaureun. Gusti nu agung, ieu manusia pasti geus rada lila ngangkleng di lautanana. Kaciri dina kulitna nu meh ampir buruk jeung rarangsak. Tapi aing muji ku kakuatanana anu masih kene bisa tahan. Henteu nepi ka warugana beak disasaak ku lauk-lauk gerede anu jarahat. Cek Dewa Obat ngagerendeng. Nu saterusna manehna gentak nyambar awak Ken Wiratma tuluy diangkat dibawa ka daratan. Sanggeus nepi ka tempat pangancerkanana, ningali Dewa Obat mamanggul Ken Wiratma. Pangeran Sancang nunjukkeun sikep katesukana waktu nenjo Dewa Obat ngagolerkeun hiji waruga nu ampir palastra hareupeunna. Cacakan mun dirina teu butuh umah ku bantuan Dewa Obat. Geus pasti harita keneh oge dirina geus indit ti nusa batu hideung. Jeung nanaon nulungan manusia nu ampir paeh kitu Dewa Obat. Asa moal aya gunana ceuk kuring mah Dewa Obat. Ucap Pangeran Sancang semu sinis. Pangeran ulah sok bodoh. Sanajan ieu jalma katempona meh ampir paeh. Tapi kula yakin manehna pasti saurang jawara sakti. Sing inget dina danget ieu anjeun pasti butuh ku jalma-jalma sakti demi ngawujudkeun ngadegna piramid di Gunung Padang di Pangeran Sancang. Sakedapan mah Pangeran Sancang jadi mikir oge waktu si Dewa Obat ngomong gitu. Sabab teu salah, memang dirina pasti merlukeun tanaga jawara-jawara sakti. Pangeran Sancang terus nanya, naon jaminanana yen eta teh jalma kaasup jawara sakti Pangeran Dewa Obat? Tempo sidik-sidik ku pangeran, tempo kulit eta jalma anu masih keneh jeger sanajan geus ampir buluk alatan kageum cai laut. Kula yakin mun ditempo tina kayaan eta jalma aya kana sabulana ti karelep di lautan. Coba pikir ku ilahi saha pimanusaeunana anu sanggup tahan salila eta. Bener oge ilaing Dewa Obat. Coba ubaran heula kumaha reaksina eta jalma. Harita Dewa Obat langsung ngarames batu karang segede pereup nepi ka bubukna. Satuluyna bubuk batu karang hideung teh dipuruluk-purulukkeun kana tiap tatu anu garudawang dirasa kujur awak Ken Wiratma. Sanggeus rengsek kabeh kapurulukan tekung silila. Mata Pangeran Sancang nepi ka molototna waktu nenjo kumaha hebatna si Dewa Obat. Sabab najan ukur ngubaran ku bubuk batu, tapi tatu manusia nu ngagoler hareupeunana kiwari
liput deui jiga sadia kala. Nya kitu deui tatu bawaan nu aya dina beungeut Ken Wiratma kiwari jadi bersih tanpa ninggalkeun cecel bocel. Ayeuna jadi lita rata eueuh tapak ceda-ceda acan. Edan Ilaing memang sakti Kantabraja. Teu salah para jawara di Tatargaluh mere julukan dewa obat keur Ilaing. Kula nguji Kantabraja, ucap Pangeran Sancang bari dongko mere hormat. Dikitukeun mah beungeut si dewa obat jadi robah kana bodas tur marah mai seuri puasna nyuruwuk dina bibirna anu semu lebar. Sabot keur kitu Ken Wiratma anu salila 30 poe kapiyuhan kiwari gancang sadar bari culangak calinguk jeung gigisik persis jalma nu karek hudang tina sare tibra. Ken Wiratma ngucek-ngucek matana bari ngusapan sakujur awakna nu karasa jag-jag. Kayaanana leuwih kaget deui nalika nyaksian urut guratan tatu na sakujur awakna jadi sirna kasup pas ngarampak kana beungeutna geus eueuh anu garinjul maehna beuki ruas deui. Pipina diusapan tetela karasa mulus. Nu satuluina matana mencrong ka lalaki anu make jubah bodas jeung lalaki nu make jubah beureum anu geus sarweh jiga baramaen. Ken Wiratma terus tumanya, "Saha di antara sampean anu geus tulungan dewek?" Pangeran Sancang gancang ngajawab bari nunjuk ka si dewa obat. "Kisanak, si dewa obat geus hasil nulungan anjeun tina maut. Tah ieu jalmana." Cek Ken Wiratma harita terus dongko hareupeun si dewa obat. Ken Wiratma laju dongko, "Hatur nuhun pangarsa. Kuring ngaturkeun rebu-rebu nuhun, wireh kuring geus ditulungan. Dumasarkan hal eta, kuring siap babakti ka pangarsa. Lamun mah pangarsa ngabutuhkeun tanaga sim kuring." "Saha ngaran kisanak?" tanya dewa obat. "Ngaran kuring Ken Wiratma." Ngaran anu alus. Kumaha sabab musababna nepi ka kisanak ti karelep ka laut kidul ieu? Ari caritana mah cukup panjang, tapi intina kuring teh tas tarung jeung ratu laut kidul, jawab Ken Wiratma. Najan rada aya rasa era sabab hiji kepastian dina pasti disangka eleh jajaten. Sementara dewa obat jeung Pangeran Sancang jadi silih pelong alatan heran ku ayana katerangan kitu. Hate dewa obat jadi panasaran pikeun nanyakeun jujutan anu leuwih jero, sedengkeun Pangeran Sancang miheula nempas. "Oh, ari kitu mah berarti kisanak teh eleh jajaten atuh. Salah sorangan kunaon nepi ka kumaha wani nyangareupan Nyi Ratu Kidul." Beungeut Ken Wiratma jadi mubuh beureum alatan ngarasa disapelekeun ku Pangeran Sancang. Dadana karasa panas da cacakan mun teu ngahargaan ka dewa obat mah tangtuna harita keneh oge sang pangeran teh geus dilabrak. Dibarung ku sora anu semu berat, Ken Wiratma nembalan bari mureleng. "Hei kisanak, jaga omongan Ilaing. Sebab dewek can rumasa eleh. Sebab harita dewek kaburu manten ti karelep waktu keur tarung jeung Ratu Kidul deuleu." Ilaing mah sok ngabodor Wiratma. Eleh mah nya eleh wae atuh, ulah sok loba ting alesan. Cek Pangeran Sancang bari seuri lelenggakan.
ulah padu wae sia nyarita teh deuleu. Sentakeun Wiratma anu geus teu mampu nahan amarahna. Kalayan teu tatapasini deui sakolebat pisan. Tenggelan Ken Wiratma ngagempur ke arah Pangeran Sancang. Bloar! Batu nu dipake diuk ku Pangeran Sancang tanpa ampun deui langsung hancur burak-rakan kahantem ku tenggelan Batara Karangna Ken Wiratma. Sementara Pangeran Sancang anu diserangna geus eueuh di tempatna. Ilaing salah sasaran Wiratma. Cek hiji sora nu taya lian Pangeran Sancang anu geus aya satukangeunana. Atuh harita keneh oge Ken Wiratma gentak malik nganahan jakal gerakanna eleh cepet ku sodokan dua ramo sang pangeran anu nyayang kana tarangna. Wutak carigjeg. Ken Wiratma ukur ngajarigjeg sabalikna pikeun Pangeran Sancang cukup kaget. Dumeh dua ramona karasana lir ibarat neunggar kana tembok wajah anu kacedat teuas jeung kuatna. Ngahiliwirna angin di bulan salapan. Saestuna teu mawarasa tiis kana awak. Komo nalika peuting datang nu aya kalah mawarasa baringsang. Ngacelegurna ombak di nusa batu hideung. Sakapeung mah matak mawa kagempeur pating saleor nyembeuhan nepi ka tengah daratan. Seukeutna sorot mata Pangeran Sancang lir ibarat tungtung pedang nenjo ka Ken Wiratma anu teu kerel-kerel kahantem ku jurus bantengna. Padahal eta jurus teh nu dilancarkeun boro-boro kana tarang jelema. Najan kana batu oge geus pasti bakal pirengkaheunana. Edan naboga ilmu naon eta mangkluk nepi ka jurus tenggelan banteng aing teu mempan kana tarangna. Waduh, kudu gancang dirayu ieu mah sangkandaikeun gabung jeung aing. Kitu gerentesna Pangeran Sancang. Nu saterusna ku sagala akal bulusna sang Pangeran cumarita. Cukup Ken Wiratma cukup. Naon make cukup? Kulantaran waktosna tos teu nyekapan. Urang teraskeun leuwing ke enjing pagetonya. Olo. Atuh waktosna tos seep pamiarsa. Keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.